ke era kumaha ada mentar rezeki mah geus unggal salat ge geus sok inget-inget temen bari diuk mentar rezeki warjukni itu bari salat warjukni pan teteh mentar rezeki warjukni ngan kulantaran teu ngarti beres salat meni riweuh Gusti nyuhunkeun rezeki ari nu tadi mah warjukni aing mah da ustad nu ngajarna asa apa cangkem beri teuing naon warjukni lamun edeuk oge cek Kang Ibing di mana salat geus beres tibatan gular-gular di makam-makam karamat aya nu leuwih alus wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu mangka harade ka kolot maraneh utamana ka indung nu ngalahirkeun tah ka indung bapa jelema aya mah belegu dukun didatangan makam karamat didatangan ari indung diarantep doraka sia kajenting cek mah mulia dorakati indung hancur eta jelema sabalikna lamun cek indungna mulia arek naon mah ye bu pak adik-adik si Ibing umur ayeuna 62 tahun lamun dek init keluar kota keluar Jawa keluar negeri ke tempat sangat loba teluh ganggaung warjit wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal teu percaya komo tukang pelet teu percaya pisan aing mah tukang pelet pamajikan tukang pelet juga gegetuk teu percaya balik we bebeja ka indung ma abdi bade ka ditu di ditu seueur jurig seueur teluh ganggaung warjit cek indung jung sing salamet alhamdulillah 62 tahun umur wallahi can ngajaran diletak jurig teuing pahit meureun tapi saksian ku sararea wani jurig ngaletak si Ibing demi Allah diletak deui sia sok juri letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu cirian malam Minggu mah juri ge seungit tuh salat lain ke kuburan salat keur nu teu acan salat tapi saya yakin anu hadir di dieu mah kabeh ge sok salat meureun heuh make meureun bisa aya hiji anu encan tapi da yakin lah sok salat kabeh meureun heuh meureun mah keur cadangan ye masyarakat kumpisa qalu lam naku minal musallin lamun ditanyakeun ka maranehna naon sababna asup neraka maranehna ngajawab baheula kami henteu salat jelas tegas tidak ada tawar menawar kajen urang ngadeikeun pengajian apeuting manggil kiai terkenal di luar negeri percuma teu salat mah neraka jung wae tanyakeun ka ajengan mana salat aduh Pak Bu lamun urang tara salat pembalasan mah teu kudu jaga di akhirat di dunia ge geus karasa lain cek batur baheula basa si Ibing pertama kali pisan reka Mekah puntennya abi koboy tapi haji basa pertama kali pisan Kang Ibing reka Mekah ku kolot di bejaan kade jalu sagala amal perbuatan maneh di dieu di lemur di tanah suci mah di Mekah di Madinah sok ditemrak-temrakeun wawalesna mimitina mah teu percaya Bu maklum koboy sumuhun tanah hate mah nyengsirikeun tapi 8 kali simkuring ke Mekah 8 kali nyaksian ngalaman kejadian aneh Masya Allah 100% saya percaya teu bisa dianggap heureuy Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah ya Allah ya Rabbi saya Kang Ibing pernah ngalaman nyaksian ningali kejadian aneh nu teu asup akal saya di Mekah pernah nyaksian aya jamaah haji anggota kloter Kang Ibing eta jamaah sargu malah Bu eta di Mekah lamun manehna mandi cai ngadadak saat pasti tapi lamun dipake ku batur ngagolontor asal si eta mandi ret eureun geus disabun gegedor cing Kang Ibing teh ketua kloter ieu panguruskeun kumaha saya unggal mandi cai saat henteu loba omong dipanggil bae di harewosan cing inget-inget Kang boga dosa naon di lemur anu aya hubungan jeung cai ngagukuk ceurik Pak rumah saai akang teh keur nyawa sok pedit kana cai tah lebok sia malah aya jamaah haji aneh Bu barang bus ka kota Mekah linglung teu inget ti kaler kidul leungeun teh ngan kikieuna jiga nu ngitung duit barang dipapai-papai teh cenah keur di lemburna sok rajeun ngarenten-rentenkeun bilih kaleresan di daya tukang renten engal eureun sia doraka sia teh waduh Bu
malah tahun salapan opat mah si Ibing ngalaman kejadian aneh tah jelema hirup kene. Salapan opat saya ingat hajina Haji Akbar aya peristiwa Mina. Tahun salapan opat mah Kang Ibing di Mekah di Madinah pagawean isuk-isuk berang sore peting tengah peting subuh pagawean si Ibing di Mekah nganter awewe anu sasab eta haji loba kasih Ibing deui meni asa ringsak awak nganter awewe sasab malah hiji mangsa mah aya awewe nu nyasabna teh urang Libanon. Aduh geulisna bu eueuh ka daerah Majalengka ge geulis pisan eta meureun disebut putri jin teh men tadi anterkeun ka Kang Ibing. Ya Allah kajenting di Mekah ibu nganterkeun geulis mah semangat ah bae jujur we da geulis dianterkeun imahna teh naek kana gunung-gunung batu bu di rumah sakit Ajijah teh naek keneh ka luhur ayeuna mah kakara kapikir manya aya we geulis mun dileumpangna nyelengceng dina batu kalawan suku teu karasa panas naek ka luhur bu kapanggih urang Libanon cenah mangakuna. Begitu kapanggih mainan nganuhunkeun bari ceurik Kang Ibing balikna si Ibing sasab sampai sapeuting bu nepi ka ceurik dina batu sisi jalan bari ngagukuk nginget-nginget ya Allah naon atuh dosa abdi teh nah ari brai teh bu pak kita tadi ge abdi teh bintang film lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter awewe geulis tah ti harita saya kapok taradek deui nganter awewe anu geus kolot. Udah nungora malebar ya kulantaran Kang Ibing mah di dieu ge bodor dari Mekah ge mangi wae pikasirieun pak kayak nyeling seetik di Mekah ge mangi wae pikasirieun inget keneh ta gelombang kadua datang apan pinuh jelema teh jutaan di Masjidil Haram pasedak-sedak salat teh geuningan heureun usik aya di hareupeun Kang Ibing teh aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas tah saya teh salat tuh kangen eta ruku sujud cengkatina sujud poek si horeng hulu abus ka jero jubah eta kacipta urang Arab cekerna totojer cek dina hatena teh isi rek naon susurungkuyan ka dieu aduh aing mah mangi wae pikasirieun terus bahasa pertama kali ke Mekah mah kena ngadongeng seetik di bejaan ai di Mekah mah cenah beda jeung di urang di ditu mah lamun dicekelan janggot dicekelan sirah kajenting kolot moal ngambek apa di urang mah dianggap teu sopan sok kana budak ngorajo krauk kana gado kolot baru teu dicabok mah di ditu mah teu nanaon lamun ditoel bujur ditepak bujur lalaki teh kasinggung jadi mun dicekelan janggot mah sirah mah teu nanaon saya Kang Ibing panasaran nyobaan bener askar teh polisi mun di urang mah cekelan we janggotna dikerebek assalamualaikum waalaikumsalam teu nanaon tah hiji mangsa mah tengah poe hareupeun masjid jin deket kantor pos urang Arab jangkung gede janggotna ngambay panasaran sakali deui sak aing cekelanna janggotna assalamualaikum ai celenggeng teh Kang Ibing abdi mah urang Pasar Baru sugan teh urang Arab gitu teh lain urang Bandung aing era nah ya orang Arab ngomong Sunda ada mah di Pasar Baru Bandung nah duh naon bete tak itu sok salat paingan saur Rasulullah didik salat mah ti mimiti budak umur 7 tahun